Pi Oh siap. kamar Nirewas. Dewas abdi ge Pi. Biasana si Sabah teh tanginas kamari mah ngantosan ti dieu teh di tos magrib kamari mah saresna mah ieu teh pemirsa kamari apih teh mung kalresan apih nuju aya prayogi dinten ayeuna ita apih boy pangintennya anu terang apih boy mah kapungkur teh apih teh dinas di kecamatan Di salakunan kecamatan. salaku Salaku ya di staf perjalanan mah gitu tah. Terakhir di masa akhir akhir hayar akhir kerja adalah dikasih tantip bum. nanti Ari MP teh singkatan naon sih MP mah adalah warisan itu teh nama warisan. Sabab baheula mah di sebelum ada periode anggaplah zaman Pak Harto nya presidenna nya mantri polisi gitu. Mantri polisi Sehingga nepi ka ayeuna diwariskeun eta mantri polisi kan ayeuna mah gentos nya. sanes mantri polisi nyaeta kasih trantibung. Oh jadi anggota teh ieu nya pamita lepat mah Satpol PP Ya bergerak di bidang trantibung. oh Ketertiban ketertiban umum. Hansip aya nya Ya itu salah sawios anu kapasitas kerja. no hari api enak kegiatan naon atuh Pi? Abdi sementawis ieu moto. Nah motok gitu tak cepret Sane moe tonggong eta. aduh hidung tapi bodas tapi Moe tonggong ayeuna mah tiap hari teh gitu tah. naon cek Gusti Allah aya juring Wes biar tadi obrolkeun tukang giat biasa biasa tangina teh ayeuna mah tukang giat rada gering saeutik gitu. udah kamari hujan jeung ngaleos rek meser naon Emang Ari Sugan rek meser bala-bala ieu teh kesepuhan ieu teh. damang Alhamdulillah aduh. atuh Kumaha apa sehat aduh punten ya. sok leungih luhur kenteng Punten atuh. kudu ge abi didinya Aduh punten ya. yang kalewang Hampura saeutik kontrol anjing kontrol kontrol pokona mah. Aduh alhamdulillah aduh hampura. Ingat tiasa ditepangkeun Pak. Ya. Aya 112 tahun tetepang. nya aya 1500 tahun 500 tahun. ari abi telat dicarekan ari kudu kumaha Ai baturna bisa nyarekan. Bisa, ka Ayeuna mah batur. dicarekan pasti mung. Gak sebelum dia hiji. Bege menang kabur di pamajikan dia teh. Teu menang keluar. Mencuk deui apan kabarin tos. Lain mencung. Naon? Heeh, teu pira nanyakeun masalah apa eta geuningan keripik anu jadi keripik teh naon teh? Benteng. Sampe. Sampe tah. Gara-gara sampe Nah, gara-gara sampe. kan nanya uing teh ya ka pamajikan teh. Ya. BBM gitu. Anjir, BBM. BBM nyebut Soalnya abi mah apa nyebut BBM teh pohongaran pamajikan kayak apa. Apa BBM yayang sih BBM sebenarnya yayang. pohon deui teh kana teh bener eta teh. Heeh nanyakeun. Apal teu ceuk teh kadaharan anu rasana sarua jeung eta. Jeung daun sakadaran anu sarua jeung sampe. Apal teu? Ya sur BBM kumaha cenah? Naon cenah kadaharan hui cenah lain nya teh. Wah, pokona sagala disebutkeun mah Disebutan, naon? disebut. Talu kaya Naon? singkong cenah. Atau mah gayung kuat sing balalawar ka we. Anjir. Teu salah sebenarnya namanya. Henteu salah ngan belaung. Kita lompat we langsung. Nanya teu penting. Lompat we langsung keluar. Ngaronda heula ming. Lompat langsung ka dieu. Ieu mah pi ngarona unggal wengi. Rajin ieu mah alhamdulillah. alhamdulillah. Atawa ngarona Sekarang itu. masalah ngarona. Alhamdulillah ngaronda. Kan Jadi pasti- menjaga keamanan. Oh. Keamanan lingkungan gitu pi. Supaya di lingkungan teh aman pokoknya mah. Nya diakui pokoknya ku para RW sareng RTG Ya, unggal dikontrol jadi- hidup beureum. Pami aya maling teh ku abi mah. Alah sok. Payun. Anggap ibu nyalira. Nah, dikitukeun mah. Nya. Paingan motor leungitan dihempekeun ku ieu. Da isugan teh tamu uing mah tadi teh. Manya tamu di Taregos. Cenah pajarkeun teh tiris. Oh tiri. Oh, cok mangga sok.
anggapnya bumi nyali raca Di- abdi teh. di Nah bawah. isukanana rame eta di masyarakat aya nu kamalingan. Perasaan maling cek saya teh. Sih cenah ngaranna kumaha? Sare cek teh saya mah. Atuh kades teh jeung RW teh amak ka uing teh. Oh. Aya kamari aya ku kitu nah. RT ditugaskeun piwara ngontrol. Si eta mah ngontrolna kajarian. Neangan rongsokan si balik si RT teh si. Kasih sisa guling ada tuh. Sanes ya pi. Aduh mending lawas ti lawas jeung abdi nya. Ternyata gitu. Alhamdulillah tiasa ditepangkeun di dia di pasihan nikmat sehat, nikmat patepang, nikmat Dicangkeun iman Islamna. Amin. Dicangkeun lu yang kubur. Eta mah Oh, uing sanes. paeh meureunana. Kan juga doakeun ieu teh. Sanes saatos janten ketua KIC teh kegiatan naon cing abdi teh meni hese rek pandak ka api bodenya MotoGP cenah. Oh, ayeuna mah Pembalap eta? moto. Moto lain moto. Moya tongo. Sugan Nya naon deui ya. Sugan teh jadi pembalap MotoGP Ari Valentino Rossi mah kan kita ngadapang teh naik motor, api mah ngadapang teh di luhur batu. moe tongong We tanggung. Luhur di dapat moyan moto. Balikeun Kaki gitu, balikeun uyahan. pahengan eta sampeikeun ka hampir sarua Ah. sampeikeun ka kieu Ah, iya mah pelanggaran. Pelanggaran nanya ya. kapoe apanan Ari Apih mah geus meninggalkan dunia hitam. Oh, laras. Tuh, jadi tah kudu ditinggalkeun dunia hitam teh abah geus ditinggalkeun dunia hitam Aya abah mah jadi dunia koneng ayeuna mah Ya, abah koneng jiga ieu jiga trio macan rambutna. Abdi geus tos menjelang pi seueur pisan matak ditutupannya ku abdi. Abdi mah kebanggaan teh. Langkung berwibawa. Wah, kayak. Da leres eta teh pi leres. Jadi disebutna teh Wah, jiga tokoh, jiga naon. Ruas. wah pasti anu ningali gebeg Gebeg. dia ge abdi pas pikir ka dieu teh cek abdi teh Barack Obama lain mahnya Manya Barack Obama bodas. make nu kieu Joe Biden nu kieu mah. cek saya teh buah Bill Clinton cek saya teh oh teh jauh mah bener mata rada rarempegan tadi teh suka dia teh jaba mau minuman gitu ah cek teh mau dicarekan tuh Eta mun aya babinsa lawar eta teh mah anu kitu. Ya, teu bahaya. pira ya mangan sabaraha persen 10%. Jadi mana mabok bahe. Ari. Oh, tapi dianggap teh lah ya. Anggapnya jalan jadi jauh kadinya ya projeknya apa Liut. Hanes enak kegiatan kunaon teh saatos janten ketua teh ya lengser jadi ketua sanes lengser pengennya jadi Nya tos waktosna. waktosna we. pengennya Ya, kegiatan teh terus pengen waktosna moto mempercayakan, ya. mercayakeun kegiatan eta kudu ngarora. Terus atau generasi penerusnya tuh. Ya, kudu regenerasi Regenerasi, apa. ya, Jadi upami ku abdi wae dikekeuweuk jigana teh. Mata kayak nama salah nu ngarora gitu. Tos capek, tos horea mikir. Nya nya. Janten kegiatan mah selain moto eta we kitu nya. Kan tos kolot mah Nya. kudu aya kegiatan, kudu berjalan, aliran darah kudu ieu ngiring goes. Kegiatan mah. Goes Nah, teh naon eta goes teh naon? Hah? Goes sesapedahan. Oh, sesepeda. Ngiring ka grup gonyal. Naon gonyal? Gonyal teh anu abi sok hayang ngaracak Lain nguping aing gonyal gonyal gonyal. tapi mah sok Ganyol Oh, eta eta mah mah. Sugan teh gonyal. Katulangan apih baheula gitu. Sok Ari gonyal teh naon? Eta teh nu sok di Eta teh aya bulan artina puasa sok sebenarnya. aya bulan puasa. Gonyal teh kusababkan para purna teh mayoritas bari ayeuna mah teu terbatas gitu. Jadi gonyal teh mayoritas anu purna jadi di usia 60. Oh, nya nya nya. Berarti Berarti abi 58 ka luhur dan Berarti abi mah teh tiasa ngiringan da nya. aya apa tadi disebatkeun. Abdi ge paripurna. Oh, naon paripurna teh? Ya tos mantan pun bojo. Mantan kabogoh abdi. Jadi carogena Lain paripurna. apa sarua eta ge paripurna jadi kabogoh dikawin. Bener. Ya bener. Bener. Sabab eta jadi kukurilingan we nyak sasemu jadi gonya teh goes nyak salak lemur. Jadi Jero, paling nya, kadinya arti namanya. kalandasan gitu. Arisu. Kalemur kadinya. Jadi untuk tapi aya jagoanana di Gonyal oge. Oh, Anu aya. Pernah ikut ka Jogja. Loh, naik sepeda eta.
ka Jogja. Ah, Aya gebiar ti itu. Sebandung Raya ka Jogja diikuti ku jagoan-jagoan gonya gitu. Ari Api paling tebih ke mana naik sepeda? Di mah Taman Lope apa Taman Lope anu Di di Palembang. soreang teh ke arah Cijamu Oh. naik ka kiri. Anu Wah. bener eta. Jadi matador ka ditu mah. Anu Matador. aya ieu naon seueur tatangkalan Venus Ah, Venusnya. gitu. Pernah. Pernah Abah? Baheula Jadi- ka ditu teu di nu HP gitu ningali Eh, Abah baheula. Jadi sararea teh matador ka dinya mah. Matador teh naon? Matador teh mangih tanyakan didorong. Oh, sugan teh naik sepeda. Atuh kitu mah taekeun kan kalau buntung kagok. Panggulnya. Ya, moal karawa capena. Tapi luar biasa ya tanya. Goes perjalanan dugikeun ka tarabih gitu nya. Nah, Eta terus ka Sun Garden. Garden situ nah Tuh, di Sun situ. Garden. Tata teh. nya Cipatat, Stone Ah, Garden, Stone Garden Jadi nya. sasaran-sasaran ke rada lumayan gitu jarak. Paengan anu mah tuhna bararada kieu nu. Cuurna we Badak. hungkul. Sugan teh badak Dagang tuh. badak hutangna paling oge. Aya rencana pi ke goes ke Irak gitu. Nah, Kawana, oke kan. Ke Iran gitu, tong pamang. Kapan oke rencana naik haji nya. Goes ka Naik ditu. sepeda. Naik sepeda. Ya yang ditumpakeun nu ka kaparahu we kanu kapal meureun. Wah, itu mah sakadar untuk silaturahmi jeung nya, para restorasi. purna bakti ti TNI, mayoritas kan TNI, sipil. Oh, susulna eta teh nya. Tapi mah ngiringan. Tapi anggotana sabaraha ayeuna? 100 langkung, malah aya Sri Kandina. Wes. Aya Sri Kandina ge tos purnawirawan purna ABG. eh, Gitu, eta. ikut suami. Hah? Ikut suami. Oh, subanta ABG unggul. ABG nama Api. Aki ABG, beki iya. gadis. Karena selama ABG mah ABG kan ABG Ah, pada ngiringan. akhirnya. Aki-aki pada gong. Aki pada kau. Aki itu bisa dicarek sih. Oh, ayeuna mah terus aya anggota ibu-ibuna nya. Aya Sri Kandi disebutna istilahna. Karuatan berarti kabayang eta parareungkeurna eta. Sarua. Aya Karunya. anu saluhureun. Tos 67 malis masih di atas karuat. Da emang tujuan mereka hiji rekreasi, Ya, dua ya, ya, ya. untuk mempertahankan stamina gitu lah. Tapi kan ari di Bandung mah khususnya di Bandung Barat kontur jalan teh kan turun nanyak pi. Teu siga di Jakarta gitu nya. Eta kumaha? Pan matador. Oh, Jadi ditanyakan mah tanyakan, didorong. dorong. Dina turunan. Tapi aya anu sejarah luar biasa mah. Gonya pernah diizinkan kerjasama dengan Pusdiklat Pasus ka situ Lembang. Wah, situ Lembang. Bayang tirisna. Kabayang. Mondok di Jalurna Sanes tirisna ku Jalurna. ngagolong kali itu kan matador. kan ada ka kanan kieu ka situ Lembang mata. Ya di jalanna kareung. Gituan. Mudun. Hah, mudun. Jalan teh lempeng. Mudun. Mudun mah ka dieu. Nya maksud abi teh mundur deui. Aya wah. Eta luar biasanya. Ieu teh calon kades lalawora. Aslina eta teh. Ih, genjong. Sagalanggang mah. Kudu rada Kita kan bade kedah-kedah orang kedah merepet ka dieu. repet ya mah ya. Pokona mah tenang. Aslina teh teh. Asli. Insyaallah. Cing perjalanan eta kumaha eta beut tiasa genjleung gitu tah. Nya kahijina mah diwawarkeun di masjid. Curiga nama eta nya. Tuh, jadi sate acan purna teh aya nu dah kasus. Tos purna teh cenah ulah ngalalep. Jadi kudu aya di permukaan we di Orang ngamal, siga nu koneng teh gitu. Minimalna ka atuh rek naon, dewan katingali gitunya. atawa kades. Bener eta salah eta. Aya dewan mah cenah teu kau. Punten dikapotong bare kopi. Tadi teh can Tekedah. disuguhan di dinya. Teu kedah lami. Astagfirullah. Abi blocking deh ya kamera ya. Oh, tara disuguhannya. Halangan heula Bau. selfie. Nah gitu ya mah kebiasaan gitu boy. Aya tamu teh pokok nyuguhan. Kamari aya tamu ka dieu. Aya tuangeun tuh. Kita dahar kemang ra. Aya. Udah kacirina juga hileus. Untung jadi sema ngahesekeun bae mah. Sanes eta ya ki boy ya mah ngobrol ya. Tatos kawawar ya ki boy cenah. Bade naik kades cenah. Bade naik lurah di ditu momennya bahasa nama naik lurah.
eta asal usulna kumaha tah tiasa gejleng gitu tah. Apa aya kepercayaan api boy ya nu sok rame gitu di masyarakat atan api kumaha tah. Ya kusabab panginten gitu nya baheula kan kapasitas di kantor teh abdi sok sareng masyarakat kaditu tukang ameng gitu. Oh nya laras tukang kurilingan tah Jadi hari jika tamanya. teh salah sawias masyarakat geus atuh nyalon cenah tuh deh. Insyaallah aya dipercanten Nya, kan laras. gituan. Insyaallah aya dipercanten mah anda teh nya sok cenah asli gitu. Tapi abi mah aslina ki boy. Abi mah rek pangpayuna mun pami abi boy bade nyalon mah. asli teh. Asli abi mah. Ada mah nyoblos di dinya mah teh. Bandung Barat Batu Jar Barat ka Galanggang gitu. Nyoblos mah moal tapi ngahiap masyarakat mah hayu. Hatur nuhun sataesan. Insyaallah. Iya oge kan ai KTP na mah orang Batu Jajar Barat. nya Ai hijrahna makan di ditu. teu eta mah nyicingan bumi Nya, mitoha sok amang di ditu. rumah saya gaduh bumi abdi mah takane bumi Seueur mitoha baladna di ditu ya mah. Oh, gitu? Jangkrik, belut, manuk. bukan teh karang taruna gitu Jadi nah mudah-mudahan itu si Tarsan nya di saluyuan, di Amin, pasien amin, tenaga, amin. di pasien Tah, eta laras kesehatan. penting mah. amin Itu tah yang Laras. dikobul we ka hoyong masyarakat. Amin. nya Da eta mah pasti da genjleung. Sote berarti aya antusias masyarakat ningali kapungkur aki boy. Tah gitu. Dinu kegiatanana. Mungkin salah Sagana isna kitu dah. Apih mah aktif paling aktif Soalna kan ya sabuni ngabi ya kapungkurnya. Ya. Api boy masih kan ngajabat. MP apal teh MP cing. Naon MP teh jadi MP. terus dijelaskan tadi ku Apih Tapi podeu gitu. MPT tuangan anu ti Palembang MP ya anu make cuka Tapi dah. ya. Oh bener tapi salah orang mah Oh ngomong bener teh. tapi salah. Bener aya disingkatna mah MP. Ya, ya mantri Padang, nah, mantri. Bener. Eta. Bener mantri. Ya. Jadi api boy kapungna terkenal eta teh da MP eta teh warisan paling tanya api boynya. Nama warisan. Nami warisannya. Daya nama kasih Trantibum disebut. Nya aya nama gentos jadi kasih trantibun, kasih trantrib lah nya. Ah, kasih Trantib. Trantibum. Ini hararese gitu. Mata Emang pada melana sesah segana mina teh tantri brum. Anda Pada melana naon ya abi brush up meureun gitu. Lulumpratan. lebih luas kalau jadi di kepolisian kan Kamtibmas Nya ya. sama Trantibum termasuk kan ada pelanggaran pembangunan dan sebagainya dan sebagainya. Iya, betul. Jadi- Malahan mah Jadi ya, penegakan perda. Pedagak Perda, perda ya. pamong Bukan praja. pamong praja, ya. Oh. Malahan mah tiasa oge nga-backup kegiatanna pacamat. Maksudnya? Laras. Ya, Pami pacamat teh tiasa dongkap ka hiji kegiatan, tiasa janten ngawakilanana. Oh, Laras nya, juga gitu. laras itu. Pan aya bahasa baheula mah lamun hari kerja sapatna dan nuju padedi ya udah. Mohon. Padedi cenah upami di luar jam kerja boy. Oh, Saga berat. Jadi ongko apih tapi boy. Ah, Tah eta abi mah sok Bingung. kadang-kadang bingung. Ya teh ongkoh api tapi boy. Bingung ya abdi ge. Bingung. Kan geroan aku mah. aki-aki budak ngora. Dah eta budak ngora. Tilian ti nyalonkeun kades itu aya kegiatan sana sing kebon salak naon gitu teh aya pi kegiatan gitu. Naon we gitu ngakatan ngenteng batu. Naon ada. Nya tanapi naon Ngebeban lapang. lapang itu ngabongkar imah batur anu alus. Tukang gitu. kukurilingan tadi gue STA kedua di di Rarompok mah yang ngurus Garwa gitu nya. Ngurus murang lauk kali. kupi gitu ta kekembangan. Nah, nu kata kaduga. Saurna gapina gaduh ribuan terus. Ya jalur hukum mah 1000 aya. Anu bikangna Nu bikang nama teu kaeta digoreng udah seng seret. Aslina kantos sim kuring ka Ki boy. bumina Pilih api suur. periode ieu kangge biniheun mah ieu we anjlumkeun. kayaknya. Jadi kasepnya. Itu Insya gapina aja playboy kabeh. Gapina bakal jadi playboy. Mun aya nu ka warung Hasilna kasep juga, ngetrek, aduh. ngaletrek. Insya Allah. Gapi teh pas ningali aya nu ka warung ngetrek. Wit wiu cenah. Lo gapi. Salah. Anak si nul cenah. Oh. Bikin kaki tuh nanya. Jadi Eta. pi
Abah bener Ros. Sok naros. Ari desa Galanggang teh ti palih mana dugi ka palih mana tah masalahna mah saeur jalmi anu paliron cenah eta mah timur desa timur teu we nu nyarios ieu desa Galanggang abi bingung. Oh, mohon eta teh. Jadi kesana kan Galanggang teh adalah daerah desa. Nya. Padahal wilayah nama duwi ka Citunjung ka ditu. Citunjung kalur ka Pasir Paku perbatasan sareng Giri Asih. Dari seberang nama desa Batujar Timur gitu. Ngan dikala naroskeun Galanggang teh jadi nu nyari alamat teh ka ditu we heula ka ditu. Padahal misalkan misalkan Hegarwangi Galanggang lumpat nanti ka ditu. Padahal Hegarwangi mah caket hiji ka Pungkur mah 17 Pamekaran. Pas seberang-seberang sareng desa timurnya pada eta tos lebet ka Galanggang eta oge. Kainun kecamatan kan tos Galanggang. Galanggang ka ditu. Salah nama gitu. Ngan kesan teh baheula Galanggang teh asa belah dieu. Nya. Oh nya leres seberang kecamatan oge eta teh RW genep RW hiji nya pamit lupa. Nah justru. Nya RW hiji. Berarti kapisahkeun ku jalan hungkul pengen teh sareng desa timur mah nya. Jalur jalan nya. Ya makana leres seueur anu nyarios. Ayam pamit naroskeun alamat Galanggang mana? Jadi ditunjukkeun teh ka ditu we kalebet. Jadi pasti Nya. ka Ka ditu Galanggang. Jalmi mah terangna Galanggang perbatasan Pangauban. Tanah hati sakitu. perbatasan Pangauban yaitu daerah Gorowong eta. Gorowong ya. Oh Gorowong lebet keneh ka Galanggang. Ka Pangauban sabelah Siga carik gitu. Mung aya hiji masalah di Galanggang teh pami abdi bade ka bumi mertua gitu nya. Eta aya jalan anu teu dibereskeun etana geuning pi. Teu direngsekeun coranana. Eta sok janten ngoyeumeul. Motor mah kakeueum insyaallah tetep. Unggal hujan. Anu ngagejluk eta kitu nya, tilas coran teh nya. Nya cing ya sebagai eta teh kantos viral. Laras, Jalan eta GG dan sebagainya. Hanya selama ini teh nah ditanggapi ku pemerintah desana atau henteu. Jadi perlu komunikasi antara warga dengan pemerintahan desana gitu teh. Jeung pemerintah desa kudu tos nyiapkeun salasna mah teh. Misalkan solusi. Jadi nganukur ulah alasan da eta mah jalan kabupaten. Tanya tong Nah, gitu dijen ka masyarakat teh. Da eta mah alasan kabupaten bukan begitu. Jadi menyiapkan materi atau naon teh ke proposal sanes kunjungkeun duit we nya. Jadi alokasi eta teh koordinasi dengan masyarakat, solusina eta teh kudu ka mana da ayeuna mah teh hese sabenerna mah. Nya laras aya. Kusabab urang mah sisi saguling kan gitu lah. Jadi tinggal masyarakat teh asa kaganggu ku eta tapi mung andil teu bisa. Kudu apaleun, kudu dijelaskeun. Misalkan ngabuang cai teh jadi ngan ukur diomean hungkul mah anggar da. nya teh siga teh solusi bah. Tiap hujan gitu deui. Paling diurug ge paling ku sakol buntu. Malahan kantos ngadangu ge kieu cenah nah eta aya sapalih cenah di aralusan, sapalih henteu. Aya cenah gosip mah kieu cenah kiboy. Yen aya masyarakat anu alim dicoreta cenah. Alasanna kahiji cenah motor jadi ngararebut. Mobil jadi ngararebut sok picilakaeun. Aya masyarakat nu kitu. Aya oge anu nya istilahna pameureunannya pakeukeuk naon lah tentang masalah lahan pembuangan misalnya. Tapi tetap kudu aya solusi. Ayeuna ulah nganukur nyalahkeun hungkul, masyarakat banyak pang-pangna mah nu rek lewatna da teh ditu nu garanna mah di Pangauban sebagainya gitu kan. Anu didinya mah adem-adem aja hanya saeutik meureun teh gitu. Saurna cenah Galanggang mah lajengkeun heula kumaha. Jadi kedah memberikan jawaban ke pemerintah pusatna misalkan ke masyarakatna berkeluh kesah eta sok atuh urang duduk bersama kumaha sabab kudu aya lahan eukeur jalan cai kan gitu. Kan gampe teh ka saguling kan gampe aya diobrolkeun mah ulah nyarekan we hungkul mantuan henteu kan gitu. Nah itu kudu aya komunikasi yang jelas. Cocok berarti jadi calon kades teh. Calon kades pemenangan lah ya mah laras. Insyaallah. Jadi gitu. Insyaallah hatur nuhun gitu. Tos jauh kadinya. Tos kaemutan kadinya gitu. Sareng ieu bah Galanggang mah saurna teh tanah carikna di Pangauban laras.
Pangaoban belah mana kela? Wah, benditu cenah mah tarik galanggang. Cenah mah tapi duka teh. Carik teh pamit telepat mah kapungkur kitu teh eta teh nempel sareng lahan armed Oh, anu di sabelah teh nya eta. lapahan armed Nya ngan lapangan duka. armednya. Da eta mah salahna mah ulah leungit. Nya. Carik itu adalah aset desa itu kudu bertambah malah. Oh, kadang ngalangkung ngalegaan. Ngalagaan harus namanya. jeung Lara. fungsina carik kedah dimanfaatkeun. Jadi ulah leungit nah habat leungit gitu. Makanya seueur kepala desa di berbagai kecamatan sok tersangkut dengan tanah carik karena dialih fungsikeun Fungsi seseurna nya. Seurna kitu. Tanahna dijual belikan gitu. ya dijual belikan atau di bangunan Permanen. di bangunan pangan kuno sanes hak gitulah. Oh. Pami tanah carik dianggo melak kembang teh naon? Cenah Sapot mah gitu nya. segala rupa nggak saulah ganja we. Ganja bener. Ganja teh anu ieu nya anu harejo teh nya. Ah, eta ganja sok pucukna ku abis sok gitu. 10. Aya di ditu mah Paratinya yeuh. ganja di ditu mah tukang bala-bala sih. No, Si ganja eta. ganyar eta mah. Oh si ganyar namanya. Ganyar eta Eta si mah. ganja. Da gitu pemirsa penginten obrolan dina kursi butut sareng calon kades galanggang anu gagah kieu. Aduh, ieu mah. Gagah Lain jadi panggagan, kurang kere. nah, ieu mah. Manya gagah ompong, Mantakan pami gagah bade milih. yeuna bodas, tapi alhamdulillah saskapercet tadana. Nya, pokoknya mah pami bade milih Aki Boy, mangga WA ka nomor ieu. Eueuh. Aya engke mah aya nya. Aya. Pokoknya mah sagagah-gagahna Apih Boy ulah masihan Sukro lami. Tanya abi mah malak sukro. Melang Sukro deui dibahas. Jadi naon atuh? Jadi anggora. Jadi anggora. Sukro teh. Gitu pengintennya pemirsa. Oke, urang sambung obrolan Apih Boy dina sanes waktos tapi obrolan anu khusus ngabahas visi misina Apih Boy. Tah eta. Janten Aya. Kades Desa Galanggang. Eta penginten sakitu ti sim kuring Nul sareng Apih Boy. Sareng bacil. Bacil anu nuju 10. Wassalam.